Damang. Alhamdulillah abdi bade nyuguhkeun warta kanggo orang Sunda edisi dinten Rabo ping 24 Februari 2021. Perkenalkeun, wasta abdi DCP Al-Bukhari. Salami 4 menit kapayun abdi bade nyarengan pamirsa. Dina acara warta anu judulna Tomat Momotaro dibudidayakeun di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pamirsa, anu rame diobrolkeun ku orang Sunda teh nyaeta pasar tradisional. Kiwari aya tomat anu beda tea nyaeta tomat Momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur dierong boga pangaji anu mahal. Parang mangsana panen muput tomat Momotaro teh henteu bisa sagala wayah. Kudu luyu kana aturan sangkan bisa awet. Pangajina bisa tetep munjul. Mung sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo anjeun balarea. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda, hurip.